semual mungkin banget lagi jika bila aku ngangka gitu. Ulah si Ece mah balik deui ka dieu. Kanyahoan kan ai Ece mah geus nyatu teh. Teu mah hisa boboko. Enin, eta salah. Bohong eta mah rumuk jika bila tung nangka kitu. Adi saing mah. Mang, eta banget kurang Mang jika cara kitu. Orang gaya dia. Aclok-aclokan balik ka sawah nium pet-petan. Enin, adia sakedak. Nyak bun, ayah naon? Pangamalikeun usam cucut jeung kentang kade pohonya awas. Nyak bun, mana duitna? Duit nage nya hutang nya. Is, ngerakeun. Kamari ge beas bulog ngahutang can dibayar, meng geus ngahutang deui. Geus lah, mangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kade salah Nin. Tadi si bunda nitah meuli naonnya. Sainget aing mah nitah meuli cut gitu. Hareupeuna aya tang-tangan. Apa titah meuli cangcut jeung kutangnya? Apa heueuh nya? Soalna kan madi ge kutang jeung cangcut si bunda teh barolong gara-gara digulung ku sireum. Aduh sakit, pelan-pelan sakit. Ada sosirah lain. Masa kegenaan gitu. Waduh, calana aing karah ngadadak ngencengan kieu. Penasaran aing. Intip poeng ah. Sugan we meunang saeutik mah. Itu si Enin apa lainnya? Kenaon eta budak? Bahaya rek maling ieu mah ieu. Udah sampeurkeun ku aing. Tuman budak teh. Si rek malingnya. Eta Pak RT ngobangus teh. Ini kuat pinekeun. Tadi makan wae sia boga banget rampok gitu. Eta saudara si Neng Rama. Kunaon nya saka jero-jero kieu? Karasa ka jero-jero aing. Gua yang gitu tadi penasaran. Hayang ngintip ngan aing sieun. Sieun kunaon? Sieun. Sin hayang. Ah bener ya manin teu bisa dibiarkeun ieu mah. Piraku di kampung lebay anu maksiat kieu. Kudu digerebeg ya manin. Kudu emang kudu digerebeg. Cadu angsa ngomong maksiat. Eta kamari Pak RT kasus bangkakan jeung janda sabelah emang eta lain maksiat. Sama beda deui lain maksiat. Naon tuh airin maksiat? Atau eta mah keur kapepet ada keur hayang. Nama urang gerebeg. Kumaha? Kieu pan. Aji mah munafik mah. Main gerebek-gerebek wae. Amun geus digerebeg ari dikumahakeun tah Pak RT. Lah sabodo teuing, RT mah bebas rek kumaha ge. Sia kakak nanya. Ya urang iluan lah, perang di kasur. Amit. Ayo lah. Sakit adanya. Sia di tukang, RT kudu dihareup. Ai RT mah roda ka hiji, sia roda ka dua. Terus mulai edan Pak RT mah. Wow, mantul.
Gantian atuh Pak RT. Sok saraka kolot-kolot. Ya. Ketipu. PRT, ini lagi ngapain di situ? Neng, maaf ya ikan ya. Kerja sapu. Ampurannya jadi salah paham. Ayo. Yaki, itu mereka kenapa ya? Kok pada kayak ketakutan gitu? Penting teh orang kampung lebay mah kararieu. TRT na terakyat na karieu KBG. Assalamualaikum. Ya Bun, belanjaan teh. Astagfirullahaladzim, di tengah hutang cucut jeung kentang malah dibere cangcut ting hutang. Dan Enin, kadia sekedap. tuh. Apa heunya? Soalnya cangcut jeung kutang si Nin. Eta soal naon? Kat. Sia kara make nanya. Kat. Yaki, itu mereka pada kenapa ya? Kok kayak pada ketakutan gitu? Biaran teh Sen. ngomong. Sen.